Raja Tumita mengucapkan terima kasih kepada Lakgaluh Pakuan, Dirjen Kebudayaan Galagar, dan Dirjen Apika Kemenkominfo. Dan kami siap mengikuti Festival Tari Jaipong Kreasi Galuh Pakuan Cup Seri 4, kategori Rampakana. Hansa, Melisa, Lula, pakai ini dulu ya. Aya riwayat lahir babasaan Galagar Odeng jadi palar jadi tuladun pikeun hirup kaharupna ngagalagar ngabahu raksa ngawangun babarengan tahta raja pikeun rahayatna ku karya anu nyata. Hirup sabangsa surti hirup sanageri urang ngahiji jeung leutik urang ngamulyakeun hina urang nguatkeun lemah urang minterkeun bodoh urang ngabeungharkeun muka kalangsara. Sang Prabu Wastukancana Raja Galuh Perseka sewana Sang Sri Paduka Raja Galuh nu perseka nu jadi lambang negeri lain maung lain singa nu leutik odeng ngaranna gede pisan mangfaatna meri madu karaya
lincai ini kalahkan yaradu pakiran kirang tampian dedeh teing lemah cai kiwari kan masih kena dijajah ku dirinya sorang